Perkenalkan, nama saya Ulfa Uli Sylvia Firlandes, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia, nomor peserta 201502961900, Prodi Bahasa Sunda, akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Luragung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Wilujeng enjing sadayana sarehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga setelah candi kawitan urang ngadoa heula bade dipimpin ku saha? Ibadu. Ka Iban sak. Urang ngadoa heula. Sata cana diajar, hayu urang sasarangan ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Aya nu teu hadir dinten ayeuna saha? Aya Ibu dua Jami, Oh, saha Kak? Wija sareng Imas Ibu. Kunaon? Dua-duana teh sahur berapa? Udur Ibu. Udur. Aya seratna teu? Aya Ibu. Aya. Urang doakeun nya Imas sareng Pujana enggal sehat deui supados enggal sakola deui. Amin. Ya. Minggu kamari urang teh kan host diajarnya cik aya nu terang teu. Urang kamari diajar naon? Minggu kamari. Ica naon sa? Oh, nulis carpon ya. Minggu kamari urang tos ngadama proyek nulis carpon. Nah, kanggo minggu ayeuna urang bakal diajar ngeunaan sisindiran minggu saha nu pernah ningali atau pernah ngalaman di masyarakat ngobrolna make sisindiran? Aya henteu? Aya? Teu aya. Teu aya. Naon sih manfaatna urang diajar sisindiran? Aya nu terang? Teu aya. Manfaatna naon? Urang diajar sisindiran teh, jadi selain urang ngenal ke sisindiran, ya, urang ge ngamumule sisindiran. Terus kami ngobrol di masyarakat nganggo sisindiran resepnya sundar sindir tapi teu togmol, ya. Ngobrol sareng si Ibad mah resep da sok make sisindiran, ya. Terus pami misalna urang teh nyindir ya, aya nu boga hutang ya, make we sisindiran geura. Secara teu langsung eta teh bakal kasindir. Ya, eta manfaat mun sisindiran. Jadi selain urang ngenalkeun kana sisindiran, urang teh bisa ngamumule sisindiran. Naon aya ngamumule teh? Melestarikan. Naon katarik atuh lah harewasan. Naon Melestarikan. Melestarikan ya. Da sisindiran mah bogana urang Sunda. Eta manfaatina sisindiran. Nah, dinten ayeuna urang bakal diajar dengan sisindiran. Nih. Naon si sisindiran teh? Urang ditingali heula kadena. Ya, jadi sisindiran aya kade 3.2 katingali? Tingali. 3.2 teh naon? Menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Terus aya deui IPK-na. IPK-na teh nu kahiji menelah ciri-ciri sisindiran dengan cermat. Kedua, menganalisis struktur dan bentuk teks sisindiran. Nu katilu, menganalisis aspek kebahasaan teks sisindiran. Eta kanggo KD sareng IPK. Nah, kanggo tujuanna teh naon? Intina mah urang teh kudu bisa ya, kudu bisa nganalisis isi, struktur, aspek kebahasaan jeung bentuk teks sisindiran dengan cermat. Jadi urang teh kudu bisa nganalisis bentukna naon bae sisindiran teh, ciri-cirina sapertos kumaha, strukturna, aspek kebahasaan sareng bentukna. Eta kanggo tujuan. Nah, KKM-na sabaraha? KKM-na kanggo sisindiran 75. 5. Ya. Teknik
evaluasina oke urang aya ngerjakeun soal dina Google Form. Nah, terus posisi calegna entos sesuai kelompokna. Terusnya minggu kamari ke ibu tos di piwarang ada kelompok ayeuna entos sesuai kelompokna. Tah, sateuacan dijelaskeun materina ku ibu bade ditingalikeun heula video. Video ngeunaan sisindiran dina Biantara. Terus ningali dua contoh sisindiran. Jadi aya nu tiasa ngabandingkeun teu. Nu pertama tina Biantara eta sisindiran geunaan naon? Yuk. Sak. Anu Biantara paparikan piuruk. Pami anu bubui bulan? Karakitan silih kasih. Terus ya, lu dina Biantara teh kaasupna kana paparikan piuruk. Kenapa kana paparikan piuruk? Karena eusina ngeunaan kalatah. Ya, papatah. Kami dina bubui bulan mah eusina ngeunaan silih kasih. Pengertian sisindiran. Naon sih sisindiran? Sisindiran teh asalna tina kecap sindir. Ya, anu ngandung arti omongan atawa caritaan anu dibaligirkeun teu togmol. Luyu jeung eta dina sastra Sunda nu disebut sindiran teh nyaeta karya sastra nu ngagunakeun artikan basa kalayan dibaligirkeun. Jadi sisindiranna karya sastra anu dibaligirkeun. Baligirkeun teh naon? Kumaha sih ciri-cirina sisindiran teh? Nah, ciri-ciri sisindiran teh, sok demutkeun ya. Nu kahiji, diwangun ku cangkang jeung eusi. Ya, sisindiran mah aya cangkang jeung eusi. Terus nu kadua, diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Ya, aya opat padalisan. Sapada teh naon? Padalisan teh naon? Padalisan teh naon? Baris. Ya, jadi aya opat baris. Terus unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Aya nu terang naon ari engang? Suku kata. Nah, engang teh suku kata. Terus purwakantina kedah abe. Ini contohnya ya. Aya cangkang jeung aya besi. Aya oleh di Kuningan opak beca nu nu anehna. Jadi budak tongborangan kudu wani ka kabehna. Aya cangkang jeung aya eusi. Cangkang padalisan kahiji sareng padalisan kadua. Kami eusi padalisan katelu sareng padalisan kaopat. Nah, tadi engangna kudu 8 ya. So, aya oleh di Kuningan, aya 8 engang lawas teu cobi eta. Terus Bu. papasingan teh hartosna jenis ya. Aya sabaraha? Aya 3, aya rarakitan, aya paparikan sareng wangsalan. Aya nu terang naon sih rarakitan? Aya nu tos paham? Rarakitan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung besi. Eta cangkangna jeung eusi teh kapak dipuhuna. Kapak teh naon? Diulangi sarua. Ya, bindoan kawit berarti diulangi. Ini contohnya ya.
Lamun urang kakuningan gerang meuli peuyeum ketan. Lamun salat kaberangan gerang istighfar di naon nu diulangina. Lamunnya aya di padalisan kahiji sareng padalisan ka terus aya deui naon deui? Geura. Padalisan ka sabaraha? Kadua sareng kaopat. Pahamnya rarapikan? Tapi paparikan teh naon? Paparikan teh asalna tina kecap parek. Parek teh anu hartina deukeut. Ya, jadi hatana aya nu sarua kadeukeut. Nah, lajeung kana wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta karangan nu diwangun ku cangkang jeung geusi tapi mung dua padalisan. Ya, ari rarakitan paparikan mah 4 padalisan, ari wawangsalan mah 2 padalisan. Nah, jadi pilarian kata kuncina misalnya ya, minuman khas di Kuningan. HTT asa ngeleper jawabanna Jennifer. Tina kata naon jawabanna? Ngeleper. Minuman jeung ngelepernya eta. Terus dina papasingan sisidiran teh aya dumasar kana eusina. Ciri asih teh nyata eusina ngeunaan ciri asih percintaan. Ya, kasih sayang, percintaan di contohna aya di mana tanpa kuningan di Silewangi tempatna di mana aya panjenengan di ditu nya jeung manehna. Ya, aya nu kitu. Aya rica. Piuruk mah tadi eusina teh ngeunaan papatah nasehat. Salah. Kuda simbolna kuningan, si widu nya katelahna hirup teh ulah nyerangan cik gaul jeung nu liana. Terus aya deui. Ieu biasana ngeureuskeun nu kieu tah. Sebreg, ya. Biasana ngeunaan, eusina ngeunaan humor. Banyol, ya. Aya di dieu contohna. Tokoh kuningan kawentar aya kamuning ngaranna sila teh katinggal mistar benjol pisan satepona. Ayeuna ibu bade masihan kartu berpasangan ya. Di dieu aya contoh sisindirana, di dieu aya jawabanna. Ibu bade cek slok pilarian saha bae pilarian jawabanna ya. Ulah dibuka heula engke pamintos aya instruksi ti ibu pilarian jawabannya, ya. Ayeuna ibu bade masihan LKPD lembar kerja peserta didik ya. Di dia ngeunaan analisis sisindiran ya. Nah di dia aya pituduhna nu kahiji LKPD dikerjakan secara berkelompok. Ya. Nu kadua geran analisis struktur teks sisindiran dina soal tuluy checklist-an dina kolomna anu luyu jeung analisis kelompok hidup. Ya, tas nu katilu cindakeun ku hideup kasup kana wanda naon sisindiran teh. Terus eusina kana naon tadi wanda mah rarakitan paparikan.
Ya, kami esima aya cili asih piuruk sareng bedena. Di dieu oke, kantun di checklist ya. Di dia aya contoh sisindiran. Di dieu kantun aya sabaraha engang, aya dina padalisana leres satana pinter misalna jumlah engangna aya 8 di dieu teh nya. Berarti jawabanna naon? Salah. Salah, checklistnya dina nu salah. Lamun jumlah engangna sadayana aya 8 berarti benar, checklistnya dinu benar. Terus aya sabaraha baris? Ya, aya 4. Lamun aya 4 sadaya berarti jawabanna leres. Lamun kirang si 4 atanapi langkung ti 4 berarti salah ya. Terus aya papasingan dumasar wangunna tadi rarapitan paparikan sareng bobangselan. Sisindiran ieu kasuk kana wangun naon tulis di dieu misalnya paparikan. Ya. Terus dumasar asina misalnya silih asih diserat silih asih. Nah, tugas ieu dibagi ya, dibagi tugas misalnya nu analisis saha. Ya, nu analisis misalnya aya Ica. Ica kelompokna saha bae aya opatan ya. Opatan dikerjakeun. Terus hasil analisisna di damel dina Canva. Ya, di kana Canvakeun dina wangun presentasi PPT. Ya, oke, kami atos dipresentasikan. Ya. Leres itu enangna, sadaya dalam pak. Leres dina jumlahna leres kadalisana. Nah, tadi ieu wangunna kasuk kana wangunna. Karena kita paparikan tahu wangsalan. Beda naon? Pengulangan, ditulis di dieuna. Teu, diserat we paparikan atanapi raramhitan. Kumaha? Mohon. Dieuna diserat heula ya, terus analisisna naon. Mana tos? Nomor 3 kasuk kana kunaon disebut paparikan. Padeukeut sorana. Ya, aya. Ya. Nah, berarti teh paparikan naon namina? Nah, cobi. Sapupungsan beunang tek di suratan we. Naon teh kana naon? Iya. Oh sok, bila. Berarti bila nu langsung nyerat analisis hasilnya. Ya. Ya. Di PPT, wangun PPT, nu ieuna diserat heula. Nah, oke. Nangna aya sabaraha misalna dina sisindiran ieu teh jumlahna aya 8 sadaya. Terus dina mangkadana aya 4 kadalisan. Masal kana wangunna kasuk kana kita masal kadalisina kasuk kana
payun. Ya, kita siap? Tas. Bismillah, kurang diputer heula. Kelompok opat. Kelompok opat. Mana kelompok opat teh saha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun urang di kelompok opat anu bade nganalisis hasil presentasi anu anggotana aya opat urang nyaeta Abdi ICD Sinopita sareng rencang Abdi Azara Putri, Abdi Feni Damayanti, Andrea Sarah Nagita. bade mempresentasikan hasil analisis sisindiran. Hayang teuing bertewati ambil kesepen dipukna. Hayang teuing nanti balik ambil deket jeung lain jekna. Unggal kadalisan aya opat, jumlah angkana unggal kadalisan aya 8. Pepasingana masa pamuliran kita upami masa kesina siri asing. Nu kadua nyaeta tibatan mamawa pedang mendide mawa ragaji. Tibatan ulin pedang mendide diajan haji. Unggal kadalisan aya opat, jumlah angkana unggal kadalisan aya 8. Papasingana dumasar kana wangun rakitan upami dumasar asina rakitatu anu katilu nyaeta lamun hayang yen pager budaya mau kapu. Lamun hayang jadi pinter budaya maca buku. Unggal kadalisan aya opat, jumlah enam dina unggal kadalisan aya 8. Papasingana dumasar wangun rakitan upami dumasar eusina nyaeta biwuruk. Anu kaopat nyaeta kanikir siki kanikir, cangkudu beunang panimu, kapikir biji kapikir, hirup kudu loba ilmu. Unggal kadalisan aya opat, jumlah 6 dina unggal kadalisan aya 8. Papasingana dumasar wangun paparikan, upama dumasar eusina biwuruk. Upami sisindiran anu terakhir nyaeta ngalatutut kata laga. Alatna pacul ayakan, kitu patut hayang sorga, salatna oge jarangkan. Unggal padalisan aya opat, jumlah enggangna aya 8. Papasingana dumasar wangun paparikan, upami dumasar eusina piwuruk. Sakitu wae ti kelompok urang, kirang lebihna nada dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang kanggo kelompok opat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun arurang di kelompok 5 bade nyampaikeun analisis sisindiran. Nu anggotana Abdi Tita Tiarawati, Abdi Maiska Nuramalia. Abdi berdua di di dia arurang bade mempresentasikan analisis sisindiran bahasa Sunda. dalam hiji analisis sindiran miapedisir jeung minyak kade kaasoman dengan miapedikir jeung minyak kade kaasoman dengan jumlah organisasi pada sana terus benar nyaeta aya 8. Jumlah organisasi pada benar nyaeta aya 4. Ras papasingan rumasa warna barakitan ras rumasa bersina diburuk. Ras kesalangan nomor 2 kue Sabtu, kue Kamis jeung Jumaah itu saha kue kumisna panjang sabeula. Jumlah yang dina pada di sana benar nyaeta aya 8. Ras jumlah pada di sana anggal padana tos benar deui nyaeta aya 4. Papasingan kumasar bangunna aya di paparikan. Ras kumasar desina
kahiji kanikir sih kanikir sang kudu benang kanimu kapikir hirup kudu loba ilmu jumlah ungang dina unggal pada lisannya eta bener aya opat jumlah pada lisan dina unggal pada eta aya 8 papasingan dumasar kana wangunna nyaeta paparikan dumasar kana eusina nyaeta peluru. Alhamdulillah tos presentasi sadaya turun tos kerjasama tos ngaresekeun produkna ya tos ngaresekeun hasil analisisna terus tina hasil diajar ayeuna naon sih kesimpulanna urang teh bisa naon Bad, orang bisa naon bad? Bisa naon jana? Kurang dasar hafal karena pada yang tadi kurang ini kan di presentasi itu ternyata hampir segera kalau peserta kurang ini dasar hafal karena detail karena terlihat karena ya perhatikan Jantan urang teh tiasa apa kana materina. Nah, tos tina apa kana materina urang teh bisa naon tadi presentasi teh ngahasilkeun naon? Tina naon? Tina naon? Terus naon? Presentasi teh hasil tina analisis. Jadi urang teh tos bisa nganalisis sindiran ya, tos bisa nyebutkeun bentukna, tos bisa nyebutkeun eusina. Ya, engang mah sabaraha tos tiasa nya. Janten dinten ente urang tos bisa nganalisis kana sisindiran. Nah, kanggo evaluasi dinten ayeuna dikerjakeun heula nya dina Google Form ibu tos ngadamel soal evaluasina sok ditingali heula HP-na linkna ku ibu tos di share dina grup sok dikerjakeun heula. Minggu payun mudah-mudahan sarehat sadayana terus mudah-mudahan di ayeuna materi teh aya manfaatna ya kanggo urang sadaya. Alhamdulillah laungan ayeuna parantos rekse tos jam istirahat ya
Mangga istirahat, hatur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.